Nyaksek. Bismillah ngawitan muji syukur kayang agung nedawiti maha suci sawasiwi siliwangi neda jembar dari hampurana neda jembar hampurana nyanggakeun ilaguna manawi kembang gaduh kami hatur warisan para karuhun manawi bahana katampi di api sapara kaca kemang gadung rokahatur warisan para karuhun numit cinta budaya Sunda seni asli ngepribadi ulah badai hidaki Bismillah ngawitan manggu ari muji syukur anu agung ari nadawi maha suci ari nadadi api dicari sarangkan para karuhun nyanggakeun ya babakti ari babakti mah babakti bisa usiwi kembang gadung muka hatur nyanggakeun ieu pangbakti mangga urang sesarengan ari pacengkeun seni kagungan ari seni Sunda tutulungan ari warisan karuhun mawaji kedama-dama dipimama dipupusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amit sun dahalal sun amit ampunnya paralun ka Gusti Nu Maha Agung ka Nabi anu linuhung Pak Kuwu anu kusim kuring dipihormat Pak Kabid Pak Kasih kalih jajaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bapak Ibu seniman seniwati Ki Adi Ki Lanceuk, syukur alhamdulillah dina sonten ieu urang sasarengan nyakseni pagelaran seni
ketuk tilu. Terus gaya bojong loa buah dua semoda. Emprak heula kamu urang sadayana. Luar biasa. Janten di buah dua teh sanes mewungkul anu kaceluk ka awun-awun ka kocap kajana pria teh kuda rengong bungkul tapi aya ketuk tilu gaya buah dua. Keren. Supados teu nyang kolong teuing kana watos sakali deui acara digelar dilaksanakeun ku Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dina raraga adaptasi kebiasaan baru. Kayak urang ngobrol ngeunaan ketuk tilu, urang ngobrol tentang adaptasi kebiasaan baru. Mangga urang sami-sami sakseni lagu anu salajengna.
Thank you.